Prabu Durakumala jeung Nyi Lasmaya geus aya di jero rohangan. Ana breh katempo di jero rohangan teh menica ngebrak. Di unggal juru katempo loba pakakas ti mimiti pedang, tumbak, panah jeung sajabana. Eta pakakas teh aya nu digantungkeun, aya oge nu ditempelkeun dina tembok wewangunan. Kabehana oge katempo hurung ngaluarkeun cahaya. Nyi Lasmaya meuni kaget. Eta teh sadayana pusaka Kakang Prabu. Cek Nyi Lasmaya bari ruat-radet nempoan kaayaan di dinya. Nyi Gelis, kabeh oge pakakas pusaka eta teh. Tembal Prabu Durakumala meuni reueus. Nyi Lasmaya masih kena olohok. Nah hatena ngagerentes. Haruh loba pisan geuning pusakana teh. Ari kieu carana mah meureun hese ngarahkeun Raja Siluman teh. Heueuh meureun Kang Ekek oge heseun malingna teh. Gerentes Nyi Lasmaya. Kunaon kala ngahulang Nyai Gelis? Kagetnya. Mohon Kakang, geuning seueur-seueur teuing atuh pusaka teh. Pantesan atuh Kakang teh sakti madaguna. Cek Nyi Lasmaya. Oh, eta mah teu sabaraha kakuatan teh Nyai. Pusaka nu aya di dieu mah ngan saeutik kakuatanna. Lolobana mah ngan saukur hiasan eta teh. Teu matak sakti Kakang nu kitu mah. Cek Prabu Durakumala deui. Janten aya keneh langkung saktina deui teh Kakang. Oh iya tuh Gelis, aya pusaka nu leuwih aheng deui. Eta pusaka teh lamun ku Akang dipake, masa siluman naon bae oge moal bisa ngadehkeun Akang. Cek Prabu Durakumala meuni sombong. Oh kitu Kakang. Nya pamit ka abotan mah abdi hoyong ninggal atuh Kakang. Oh ieu Nyai, ayo cung tinggalan hayu. Cek Prabu Durakumala deui bari tuluy leumpang ka belah kenca dituturkeun ku Nyi Lasmaya. Hari di luar rohangan si Ekek masih keneh keur ngawaskeun, manehna bingung kumaha carana supaya bisa asup ka jero rohangan pusaka bari jeung aman. Lantaran eta dua gulang-gulang anu ngaran si Dulja-Julji teh anu purah ngajaga eta rohangan masih keneh narangtung ngabaradegah hareupeun dawang. Aduh, aya kasempatan alus. Tapi aya bae sesekeran teh atuh. Dah ampun aing mah hese pisan. Kumaha carana supaya aing bisa asup tapi teu dicuriga. Gerentes si Ekek. Si Ekek masih keneh terus ngahulang mikir. Lila mah mainna ngarasa menang akal. Yalah, nah aing teh bodo-bodo teuing atuh. Pakadar oge dua siluman, masih beungeut berengos oge pikasieun. Moal boga otak maranehna mah. Gampang ku aing bodo. Gerentes si Ekek. Si Ekek katempo suraseulis sorangan, tuluy kekepruk kana bajuna, saterusna katempo kaluar tina panyumputanana. Tuluy leumpang nyamperkeun ka hareupeun dua gulang-gulang anu ngaran Dulja-Dulji teh anu keur ngajaga lawang. Atuh si Dulja jeung si Dulji teh meuni leuwas, langsung hadang bari molotot. Soha andika, bangsa siluman tah manusia sia. Rek naon sia wani-wani ka dieu? Cek salah saurang gulang-gulang anu ngaran Dulja bari molotot. Ye, ulah pulutat-pulutot kitu euy. Bisi kula dilaporkeun sia ka Prabu Durakumala. Tau rasa maneh. Tembal si Ekek bari katempo ka lembah manehna mah. Atuh dua gulang-gulang teh ngarasa heran silih reret. Saha eta teh Adi sabenerna? Kunaha wani-wani meuli kancam ka urang? Teuing atuh Kakak, dawing oge karek nampo atuh. Cik tanya deui ku si Kakak ka bener sakali deui. Nampo eta dua gulang-gulang kalah pating harewas kitu, si Ekek bok ngomong deui. Mantang urang sanes kitu sia. Maraneh hayang nyaho sakaula. Iya, satu maneh teh sabenerna euy. Ya dengekeun ku maraneh. Ari dewek teh urang manusia. Si Ekek can anggeus ngomongna lantaran kaburu ditempas ku salah saurang gulang-gulang anu ngaran si Dulja. Naon sia? Dedengan teh sia urang manusia. Berarti sia teh ngahaja ngadu nyusup ka dieu. Rek jadi mata-mata sia. Tewak bae Kakak, tewak bisi ngabayakeun. Geus jelas manehna teh lain mangsa urang. Cek gulang-gulang anu hijina anu ngaran Dulji, tapi si Ekekna katempo ka lembae. Yeh, sia dasar gulang-gulang badaloho. Ieu atuh tewak ka diwangi mah sia. Tapi Arandika bakal dihukum gantung si aku Prabu Durakumala. Sok sia gua tewak ka diwangi mah. Cek si Ekek ka lembae ngomongna. Atuh eta dua gulang-gulang teh silih reret deui bae. Katempo sigeun baringung. Hari si Ekekna bok ngomong deui. Ya cek dewek heula sia ulah main potong bae aing keur ngomong teh. Ari dewek teh heueuh bangsa manusia. Dewek teh lanjeukna Nyi Lasmaya sing teh nyaho mah sia. Anu hartina berarti dewek teh bakal jadi lanceuk iparna raja sia. Lantaran meureun maraneh ge apal
Hari nyiras maya teh bakal jadi pamajikan raja. Mode gitu dua gulang-gulang meniruas langsung bae daraku minta dihampura beri cedok nyarembah. Hapunten nun hapunten. Kumaha sim abdi duaan teh culangung nun. Semohon hapunten sim abdi duaan teh terang pamisalira teh rakana nyiras maya. Cek si Dulja jeung si Dulji bari katempo sarepa beungeutna sarieun. Si Ekek nyerengeh nah teh nagerentes. Alah dasar baroloho cek ayo oge. Bisa baik tah di popodo. Karena si Ekek beri tuluy pok manehna ngomong, "Geus sia teh naon dihapura ku dewek oge. Malah aran Rika lamun nurut mah ku dewek bisa ditaikeun pangkat." Cek si Ekek, atuh dua gulang-gulang teh dibungaheun. Sumuhun, sim abdi duaan bade nurut nun. Asal ditaikeun pangkat. Sim abdi duaan teh sebetah janten tukang purah jaga lawang teh. Cek si Dulja, "Sumuhun abdi oge hoyong ditaikeun pangkat nun. Sim abdi tos bosan pada melan mun saukur janten tukang jaga lawang. Daya robihna nun. Daya kemajengan." Cek si Dulji, "Gampang gitu mah, gampang cetek lah cek dewek ke. Lantaran ari dewek teh yeuh ayeuna geus jadi orang dalam, nyaut orang dalam. Sakabeh nu neangan pagawean geus ilaharna kudu aya orang dalam bisa diatur. Da daing doan oge apa lain. Hese lamun hayang naik jabatan teh mun orang dalam mah. Sumuhun, leres pisan eta teh. Tos lain rahasia deui nun. Ayeuna sim abdi duaan kedah kumaha nun supados tiasa naik pangkat teh nun." Si Ekek ngahulang sakedeung teu dirapok ngomong, "Ayeuna kieu bae euy, ari nyokil kunci pantor rohangan ieu aran Dika lain. Sumuhun, sim abdi duaan nu tanggal war nyepang kunci rohangan ieu teh. Nu sanes mah teh anu tiasa nun. Halus. Geus padu nyaho bae heula kula mah. Ayeuna kula rek asup heula ka jero rohangan. Hayang nyaho ka aya di jero. Engke ieu mah yeuh ya. Lamun kula kakarem di jero aran Dika kudu bangwakeun pantonanya." "Oh, sumuhun, mangga. Mangga, gampil atuh eta mah. Ayeuna mah mangga bae salira kalebet. Keun ku sim abdi sareng kupun adi. Engke dibuka deui pontona." "Heeh atuh halus. Tapi ari Dika teh mulai euna yeuh ngomong ka kula teh ulah salira sia. Kanjeng Gusti kitu sia." Cek si Ekek, "Sumuhun Kanjeng Gusti. Ayeuna mangga tuh Kanjeng Gusti teh kalebet, mangga kalebet." Cek si Dulja, tuluy si Dulja jeung si Dulji teh keprok 3 kali. Bray eta pantorohangan teh ngageser deui muka. Sanggeus kitu mah asup bae si Ekek teh buru-buru asup ka jero. Hapunten kasadayana satea candong yang dilajengkeun sapertos biasa pribados bade kintun heula salam kanutos komen kanutos ngadukung dina acara dongeng Sunda gara-gara salah wadal bagian ke-47. Kapihatur salam anu kahiji kapus Parima Askar kawit tidukar Dubai kawit Karawang manawi Mamah Andi Maulana sanes teh. Saterasna ka Tarunaja Channel hatur nuhun Kang Tarunaja Channel pantos ngarojong channel Budaya Sunda Pandidengan. Saterasna Adilanisa Ardani hatur nuhun ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandidengan. Saterasna Kang Asep Nasrullah di Rancah Ciamis hatur nuhun Kang pantos ngarojong channel Budaya Sunda Pandidengan. Saterasna Ikanyai Kuncen alias teh Nia Kurniasih teh sareng Ake Kuncena Kang Arif Minaura hatur nuhun pantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandidengan. Saterasna Ibu Yayah di Ciledug hatur nuhun pisan Ibu Yayah ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandidengan. Kang Haji Pahru di Serpong oge hatur nuhun. Teh Wiwin di Taiwan hatur nuhun. Neng Heni alias Hensu Mayang Sunda teh di Lembang hatur nuhun pisan pantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandidengan. Neng Alika kawit Cikijing ayeuna nu linggih di Mekah hatur nuhun. Teh Sari Rosyati di Dago oge hatur nuhun. Si Hartati di Purwakarta hatur nuhun. Ibu Mariati oge teh hilap hatur nuhun. Teh Pasiti Habibah oge di Kuningan Panih Kidul hatur nuhun. Teh Eni Suhaini di Batam hatur nuhun. Dr. Yulinda Belia di Tasikmalaya hatur nuhun. Mami Ayu di Kuningan Palih Kulon hatur nuhun. Teh Linda Imut Tega Kantun di Bandung hatur nuhun. Tami Malihah di Ciamis oge hatur nuhun. Kang Prabu Arjuna di Banjar hatur nuhun. Kang Setiabudi hatur nuhun. Kang Gugun Gunawan di Soreang Bandung oge teh hilap hatur nuhun. Kang Eka Bang Kamajaya di Balai Endah Bandung hatur nuhun. Itu deui Kang Ekina di Bandung hatur nuhun. Mamah Andri Maulana di Dubai kawit Karawang hatur nuhun. Teh Aah Taylor di Cimindi Kuningan hatur nuhun. Kang Angga Akmal oge teh ka Kantun hatur nuhun. Teh Eti Nurhayati di Taiwan hatur nuhun. Rain Hujan Channel ya. Sadayek Sim Kuning di Majalengka hatur nuhun. Kitu deui Manggolar ya teh ka Kantun ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandidengan. Gurnita Haris Baya oge hatur nuhun Kang. Terus Lan Channel oge teh ka Kantun hatur nuhun. Mariana Yana Channel oge teh ka Kantun hatur nuhun. Neng Widaningsih oge hatur nuhun. Ti Andrian Lee di Taiwan oge hatur nuhun. Kang Iwang Maulana
Hatur nuhun pisan Kang karojong teras channel Budaya Sunda Panenengan sareng Kang Farid di Bandung. Hatur nuhun pisan Kang Farid. Mudah-mudahan sadayana dina ganjar kawilujengan dipaparinan kesehatan. Langkung dimudahkeun rezekina ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangga dongeng urang teraskeun deui. Hari Prabu Durakumala jeung Nilasmayana harita geus aya deui di salah saha jirongan nu sejen. Bray katempo di rohangan ieu mah leuwih caang deui tibatan rohangan nu tadi. Malah kaayana oge leuwih lega. Ngan di dieu mah katempona kosong, teu loba pakakas atau pusaka seperti di rohangan anu tadi. Ieu teh rohangan naon Kang namina? Tanya Nilasmaya bangun penasaran bari rulat-redet ka unggal juru. Ieu teh ruang utama Nyai. Di rohangan ieu ku akang disimpen pusaka anu pangsaktina. Karohangan ieu mah hese nu bisa asup, moal aya nu bisa asup lah. Kulantaran ku akang dijaga ku raja gaib, jadi siluman oge moal bisa sembarangan asup ka ieu rohangan mah. Cek Prabu Durakumala. Nilasmaya ngahulang, "Ba cilaka atuh lamun kitu mah Kang Ekek oge moal bisa asup ka dieu." Garentos Nilasmaya, "Bu, cuang tinggalan deui Nyai. Tuh palih ditu pusaka anu pangsaktina teh." Bisi Nyai penasaran. "Mohon atuh Kang, puguh abdi teh penasaran pisan." "Nya atuh hayu Nyai, tuturkeun akang." Cek Prabu Durakumala bari tuluy leumpang ka belah kenca, bari teu poho ngaleng leungeun Nilasmaya. Teu lila duanana oge geus aya di salah sahiji rohangan, tapi di dinya oge teu katempo aya nanaon, ngan saukur aya meja, tapi kosong nanaonan. "Tah di dieu Nyai, pusaka akang disimpenna teh. Eta pusaka teh ku akang diaranan cikeun di penyedot raga." Cek Prabu Durakumala. "Mana Kang geuning teu katinggal atuh? Teu katinggal aya nanaon ku abdi mah?" "Ke heula atuh Nyai, lantaran ku diparancan heula lamun hayang ningal mah." "Oh mun atuh Kang, cobi parancahan supados abdi tiasa ningali. Abdi mah penasaran pisan Kang." Cek Nilasmaya. Prabu Durakumala tuluy katempo peureum, bibirna kunyem-kunyem. Ari Nilasmayana ngan saukur cicing ngebandungan, bari dina hatena mah galecok bae. Kumaha carana supaya aing bisa ngolo Prabu Durakumala nya? Maksudnya ambil pusakana bisa beunang ku Kang Ekek. Lantaran geuning sigana teh teu gampang atuh menangkeun pusaka teh. Garentos Nilasmaya. Keur kitu ujug-ujug breh katempo dina luhur meja teh aya kendi warna koneng siga emas. Malah katempo caangna matak serab. Nilasmaya reuas, panonna sampai kekereuceuman ku serab-serabna. "Aw, serab Kang." Cek Nilasmaya. "Tong tos Nyai, lantaran pusaka teh nyimpen kekuatan hebat, tapi tong reuas Nyai. Nyai ku akang rek dijampean ambih teu ngarasa serab." Cek Prabu Durakumala. Nilasmaya teu nimbalan, katempo keneh munggunan panonna kedua leungeunna. Sedengkeun Prabu Durakumala terus kunyam-kunyem macajang jawokan. Teu lila Prabu Durakumala nyarita deui. "Tos Nyai, teu kudu munggunan panon, sok ayeuna mah tinggal moal serab deui Nyai oge." Cek Prabu Durakumala. Atuh Nilasmaya teh tuluy muka deui panonna, breh ayeuna mah teu ngarasa serab deui. Katempo jelas kendi teh aya dina luhur meja. "Ayeuna mah teu serab deui Kang." "Syukur atuh Nyai. Tah ayeuna ku akang rek dibere nyaho kumaha kakuatan ieu pusaka." "Sumohon kumaha teh Kang? Abdi mah penasaran pisan kumaha kekuatanna teh Kang." "Tah saliyu jeung ngaranna penyedot nyawa. Ieu pusaka teh bisa nyedot saha bae anu ngaranna disebut ku akang terus manehna nembalan. Ya maksudna mah lamun akang nyepang ieu pusaka terus akang geruan manusia atau siluman terus ditembalan kudu digeruan ku akang, maka jalma nu digeruan teh bakal asup ka jero kendi pusaka. Dikurung salilana moal bisa keluar deui." Cek Prabu Durakumala nerangkeun meuni panjang lebar. Nilasmaya ngan seukur olohok dina uteukna terus bae mikiran kumaha carana sangkan pusaka kendi teh bisa kapimilik ku si Ekek. Ampuh pisan sigana pusaka teh lamun bisa kapimilik ku Kang Ekek sigana Prabu Durakumala oge gampang dielehkeunna. Garentos Nilasmaya. Nempo Nilasmaya kalah cicing, Prabu Durakumala pok nyarita deui. "Nyai penasaran hayang ningali keampuhan ieu pusaka." "Sumohon Kang, abdi mah hoyong pisan terang, hoyong ninggal pisan." "Ya atuh Nyai, ku akang rek dipintonkeun." Prabu Durakumala tuluy huakauk ngageruan gulang-gulang. "Dulja, dulji, kadari euy."
Cek Prabu Durakumala nyarukan dua gulang-gulangna anu purah jaga rohangan tempat nyimpen pusaka. Tila kurunyung Sidulja jeung Sidulji ngurunjung datang. Nun kaula nun Kanjeng Prabu, sim abdi duaan siap nampi panentah nun. Cek Sidulji Prabu Durakumala teu nyarita. Kot bae maehna nyokotkeun di pusaka anu aya dina luhureun meja. Tuluy tutupkeun di teh dibuka. Sanggeus kitu Prabu Durakumala nyarukan Sidulja jeung Sidulji. Dulja, cek Prabu Durakumala bari nyepengkeun di pusaka. Kula nun, tembal Sidulja. Ana cacap Sidulja nembalan ujug-ujug awak Sidulja teh muih siga kolecer. Tuluy sup be asup kana jero kendi. Sidulja reuas. Kadenge ngeworokan ampun-ampunan tina jero kendi. Ampun Kanjeng Gusti, ampun, tobat, tulung, panas. Cek suara Sidulja tina jero kendi. Nilas Maya jeung Sidulji meuni olohok reuas. Saking kurewas-rewasna eueuh nu bisa ngomong sakemek-kemek acan. Keur kitu Prabu Durakumala ngageroan deui Sidulji. Dulji, kula nun, tembal Sidulji. Saperti kejadian tadi, cacap Sidulji nembalan, awak Sidulji teh ujug-ujug muih deui siga kolecer. Beuki lila beuki tarik, tuluy kasedot deui asup kana jero kendi pusaka. Sidulji oge kadenge gogorowokan tina jero kendi. Ampun nun, tulung, tobat, panas. Cek Sidulji tina jero kendi. Beuki lila sorana beuki kadenge lalaunan, akhirna males teu kadenge deui. Nilas Maya olohok deui bae. Pok Prabu Durakumala nyarita. Kumaha Nyai Gulis? Parantos katinggal kaampuhan tina pusaka anu akang teh. Cek Prabu Durakumala. Semohon parantos Kakang. Harum meuni leuwas abdi mah Kakang. Sia horeng ampuh pisan pusaka tehnya. Tembal Nilas Maya katempo sigana sepa. Eta mah teu sabaraha Nyai Gulis. Ieu pusaka teh langkung aheng deui. Boro-boro manusia atawa siluman anu bisa kasedot kana jero pusaka ieu. Malah gunung anu sok kumaha jeung gedena ge bisa kasedot ku pusaka ieu mah. Cek Prabu Durakumala. Nilas Maya beuki olohok. Haruh cilaka, paingan ieu raja teh. Cenah kawentar sakti pisan. Lamun kieu kumaha carana ngarehkeunna? Ih da aing mah embung atuh lamun kudu kawin ka manehna mah. Gerentas Nilas Maya, nempok Nilas Maya kalah ngaheulang. Pok Prabu Durakumala ngomong deui. Kunaon kalah siga nu ngaheulang kitu Nyai? Tanya Prabu Durakumala. Henteu teu kunaon Kang? Mung abdi ngaros geus bisa ningali akang gaduh pusaka anu sakitu ampuhna teh. Cek Nilas Maya. Atuh Prabu Durakumala teh meuni bungah pisan ngadenge dipuji ku Nilas Maya kitu teh. Malah liang irungna anu sagede tangkal kalapa oge meuni terebeh-rebeh bae. Syukur Nyai Gulis, syukur. Akang bungah pisan mirengna oge. Cek Prabu Durakumala. Keur kitu kuluprak sadayan mah guluprak tarik pisan Prabu Durakumala jeung Nilas Maya sarua-ruasna. Waduh cilaka Nyai, sigana anu nyusup ka ieu rohangan. Cek Prabu Durakumala. Nilas Maya oge reuas, nah etena geus nyangka bae buah-buah si Ekek anu nyusup ka rohangan eta teh. Aduh cilaka ieu mah buah-buah Kang Ekek. Gerentas Nilas Maya. Bocuang tinggali Nyai. Lamun kapanggilan saha bae ge dicangkalak ku akang mah. Cek Prabu Durakumala. Nilas Maya beuki reuas bener-bener sieun bisi nu nyusup teh si Ekek anu tangtuna bakal ngabahayakeun kana nyawa si Ekek. Beuh kumaha lamun bener Kang Ekek atunya? Gerentas Nilas Maya. Ari Prabu Durakumala ngaret ka Nilas Maya, katempo paroman Nilas Maya teh siga nu reuas. Ngan untungna Prabu Durakumala teh henteu curiga. Bos teu kudu ruas Nyai, kun aya akang atuh. Cek Prabu Durakumala bari narik leungeun Nilas Maya kaluar ti eta tempat. Ari nu ngasada ngaguluprak teh si horeng bener si Ekek. Manehna teu kahaja ngagiat keris pusaka anu nempel dina tembok. Keris ragrag sampe ngasada ngaguluprak meuni tarik. Si Ekek meuni reuas, jantungna deg-degan, dadana sesebelakan. Aduh cilaka. Nah leungeun aing teh make iseng sagala tuh ngagiat keris. Lamun kieu carana bisa kanyahoan ieu. Ampun aing mah aya-aya bae. Gerentas si Ekek bari beungeutna katempo meuni sepa ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.